kade atuh ceu. Senalna juga Persib euy. Mangga kali kala. Gaduh wudu teh. Wah. Gaduh wudu teh, Cak. Gaduh wudu, gaduh sambetan. Geus saman. Eta na bontengna mikna. Oh, disangka karuhun di bereda bogan. Tuh di asongan kalapa. Leutik rada ngagayot ieu mah. Ieu mah geus dempas asa sadiuyup. Di kalau jeung tapasna. Sok aja, assalamualaikum. Terlalu sulit. Pakan teh. Nuhun. Nuhun. Cai wae cai deui, cai ieu cai. Can kakerem mah. Ya cepia disangka cupang meureun. Cai malulu. Aduh. Punten kapan keran. Iya, hitutan sakalian. Ya. Ya Allah Gusti. Iraha ka dieu, Cok. Tadi numpak puting beliung. Paingan ngabuleudan atuh. Ya. Mentak ke balik oge nungguan puting beliung deui we. Arenya koyot ah. Paur adi mah asal nguping puting beliung teh. Sok beak imah ge beak ku puting beliung mah eta karak puting komo susuna. Hantam ku susu beliung modar kabeh. Rayud atuh kabeh meureun. Heuh, rayud pasare leungit. Nyelapna kelek. Budakna bingung, mama mana tuh yang nen. Jadi kana jempol suku. Ureu atuh ku kekeongeun. Aduh, alah, salim heula. Salam heula, sok salam. Salim heula. Sak salim ah. Ya Allah, cepia kuat juga mamah lede. Anu di Indosiar teh gini. Anu mama dan aa bucat dong begitu. Nah bisa jadi bucat. Ah, naon sih? Naon? Ulah bucat atuh. Naon sih? Beda deh. Ai bucat mah atuh identikna ya. jorok atuh. Apaan di TV-na ge kitu? Mama dan aa bucat dong kitu. Curhat dong. Hah? Curhat dong. Curhat. Beda itu bucat yang curhat mah. Oh geus diganti. Bucat mah bisul aa-na atuh. Oh, curhat bucat. Oh, diganti ayeuna mah geus. Boce beda eta mah beda judul eta mah. Oh, itu ngadon naon ya si mama jeung si aa ngadon bararucat di TV. Oce teh salaki teh atuh ayeuna. Boga sabar hiji. Encan salam. Oh encan ya soal. Salam heula. Salam heula. Ya. Aduh. Kada ibu seri-seri HP batur leungit. Hadir ongko nyopet ongko. Santri sadayana payun. Santri. Ya Allah. Teu aya garongan teh aya. Ini garelis. Ya, ya Al-Mukarrom, ya Al-Mugarong. Garelis ih ya Allah tinggal. Garelis. Neng masih barang hakan kene. Alus citakanana. Ya. Centangna ti katuhung. Ya. Itu sore ge kuat tapi kaceuli bibirna. Ya. Ngalagaan irungna. Nya harita mah kamari atuh di Bandung atuh cepia datang sasadorian ini kuat sarwek sungutna. Susurian wae. Pan geus ripuh kulitna nya. Mas lepet. Cakakak kuat sarwek. Kalau pro kuat beak ramona ngaracelang. Balik teh tinggal ieu we ugel ade doang. Jeung tulangnya. Tah orang eta lah ambe jiga ajelengan. Neng babacaan neng aing sieun kasambat salah umamu kasurupan Jopia aing ngehirup keneh terus kamari Jopia dijampe saya aing mau naon mau biskuat oh, emang mau biskuat nyurup bangna gambar ya.
karena por ngarompol Sebeda judul nya entong make pempes kutapas. kutapes kalapa mantep daya serapnya tinggi cuman pas jalan 3 meter lecet kok nyata pas kalapa bahwa pernah kejadian cepiak gitu 3 meter telecet picun ganti kulakban ngan bingung pas dicokot aduh aing kumaha jokotna jambret buat botak undua dah Sok salam cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Juga ustazah. Cementol. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq. Kuat lekoh nya kamari mak lak-lakan kuat rekateur euy hayang paseh jadi maca kulhu ge kuat dada lagor kamari beres sakur eta sasurat kulhu doang aing kuat diimpus kuat ting beledag tarah kena tembok Qul huwallahu ahad. Wah. Kuat pada ngarancet. Sadar cenah. Sing aling. Betul kur maca Quran dirancet, goblok cacing. Seurik ningali eueuh hungkul ge. Alhamdulillah ngajedog moal kawur tadi oke itu Pak eta Pak Dewan Pak Haji Arif disangka cepiah awewe meureun nya kuat cag ibu kup kadieu cinta aduh peurih gini nganaon ditong teh pepentil coplok hiji kuat tapi kacaroplokan yuk panon asup kanu kesang cepel meureun ku tangna dibalik panonan entok panon panas di dieu mah mata loba nu panas baran ini mah oh di dieu mah panas komo ningali tetangga balang Jawa emang panas leuwih panas tetangga kahuru bujurna ku kompor panas heeh alhamdulillah aing poho deui tadi sih pokok di matanya alhamdulillahilladzi cicing heula kadap sok poho deui anggeus moal tulus benar urang teh kieu padahal mah urang teh jago qiraat baheula teh juara kahiji tingkat kecamatan hade ya ayeuna nu final tiluan anu 2 teu datang bejana mah nu saurang melabuhna motor 2 setruk anu kadua de muntaber sorangan cepiak qiraat alhamdulillah meunang teu dibere hadiah ya Allah layana meuli we sorangan di pasar aing balik salaki jag-jag ayeuna salaki pana cepiak mah salaki teh Kang Ustad geus 18 kali kawin. Loba-loba teuing. Kan terakhir teh ka urang Arab. Oh, apa meureun urang Arab? Gagah. Badag teh. Ye, heesna keneh ieu sagede anak uci. Eta hees keneh. Kamu geus udang. Kuasa gede bitis. Mulawit cenah. Ye, malam pertama atuh jeung urang Arab kuat 14 jahitan. Uyuhana tuh. Ye. Perban kene ayeuna aya kene. Geus eueuh. Nah, maot. Oh, kunaon? Gering. Anjeunna teh harita teh nga-BM non sing ngaranna teh nya. Papalidan teh ya. Papalidan kana truk. Heeh mah nama kanu kareta. Teu eureun-eureun kareta mah pan penjagaan wae. Nya kareta. Nya kuat jarek celekan. Kala ieu mata kanu kesang tuh.
naon ieu tikus ada di bensin sulap meureun sok diduruknya beula di pernah sulap ngaduruk tisu Jadi japati. henteu tisuna mah teu kaduruk leungeun beak seuneu salah tukang teuing Bener. tah beula ditetal ka dieu kan coroplok ka dieu tisuna teh na mata pas ngaca teh na HP kuat juga pocong mumun Piasnya. nya teh mah da kan soca teh caian wae kirang bobo meureunana Nya. abdi kirang bobo da seueur acara Seur Jadi, artos berarti. alhamdulillah jadi moal dibejakeun eta bisi moal. nginjem masalahna Iya bener ulah. si nginjem jelema ayeuna mah kan kitu pura-pura asal punten untuk asal lemes sebutin masalah. pasti rek nginjem Padahal. kamu lamun nyeklan tuur mitina kieu ieu teh geus kaciri nginjem eta duh kumaha nyariosna nya isi nabi teh geus beuteung rek nginjem Aya handap hasoran heula. heeh asal mitina geus ngusapan tuur kaciri jelema Geus mah kieu we mun aya jelema namu datang gek teh damang alhamdulillah aya pergi naon kieu ieu teh saleresna mah geus ngusap tuur geus nginjem aing nyaho sia Buar mati. Beda. jadi mata teh abi caian we bawa bucat ceng teh oh nya biasa nu caian mah bucat bisul ke bucat caian Cenang baru cat. sok tanyakeun tah ka Pak Haji Arif cok lamun bucat baseun teu caian lain teu berarti Jadi salaki mah jag-jag keneh. nya salaki mah sih baheula teh kan kawin teh anu pertama teh harita teh kawin ka tukang coet batu eta ge gara-gara ngendong kapeutingan abdi teh esok eta akang di dieu we di bumi cinta ari teu acan ieu mah teu acan manggih penginapan mah wios kitu cenah neng cenah ye kata sebut neng teh nyaman neng teh anak munding disebut neng kutang abdi kuat marosot kutang marosot susuna pindah ka tonggong Uka-uka tuh. alhamdulillah sinte waktu nya di ampihane tukang coet batu teh da karunya abdi lengo atuh parawan ari malam pertama kuat kamar meni doyong pan wah nya atuh malam pertama kuat alabatan smackdown da eta mah keur malam pertama can anggeus ambulan geus 3 ngajajar hareupeun imah kuat blog alabatan smackdown kuat nyanggeyeng kamar dagoran ku coet batu meureun Maot na teh. jadi lain ya teh ari teh rumah tangga jeung manehna teh kan kiateun 2 bulan ka Ustad Sekedap atuh. sakedap karunya kita udah langsung maot Ditimulan ku coek. 2 bulan teh maot salaki abdi teh nu kahiji Anu urang Arab. sanes tukang coet batu Tukang coet batu. nya mentak dengekeun atuh ku maneh aing Heeh. nyata maut nama sanes ku eta Heeh. jadi nginum enggrin salaki teh Salah nginum ya namanya. nya nginum enggrin abdi teh nya sedihnya salaki maut alhamdulillah menang di jodoh ke tukang areng Deui. heeh abdi karunya teh teu tega mun caremot cenah ngendong di abdi cinta cicing wae tukang areng teh diperkosa we ti heula dikawinkeun alhamdulillah ngan cuman kenging sabulan satengah maot deui wae Gara-gara nginum enggrin nginum air. Ngahaja meureun ku ece eta mah. teu pan pas kawinnya kan nu katilu harita mah tukang neangan batu batre mehna teh tunggal jalan nikah deui jeung abdi ta eta mah kuateunana lumayan 3 bulan Lila eta. rada lila ngan maot deui Maot deui. Naon maotna? ieu ditenggel ku linggis Sakacida tuh. nya Ngahaja. apan ali nginum enggrin tenggel ku linggis jadi nu dua teh kamari parah itu dipaksa kita nginuman enggrin Hamur atuh lalakinya. aduh alhamdulillah abdi mah bagja Bagja. tiasa silaturahmi ka dieu mudah-mudahan salena sing sarehat
entong sadayana kita mun sadayana saalam dunya Iya benar. engke lamun sarehat kabeh dokter moal barang hakan Moal. tuh harulang kena lawang pantau rumah sakit tuh nu gering goblok jelema teh Bakal silih suntik aing menang dokter. sakola Silih suntik. nya pokona sing sarehat di sadayana nu hadir sadayana sing sarehat Amin. nu teu hadir abdi teu tanggung jawab sing loba duit buset bikin tararik amin nya kanu Kana duit duit mah mah. baru ka duit ente sih oh kanu ka duit mangga naon dewa ye bentar lagu yeah aja nomor WA sabaraha cenah teh ada kumisna ipis kuat ting saresep kan kieu Rongkok jika kawat bangunan. ma nirisan gitu orang Pahit. ah nya pokokna mah nu garadu hutang atuh sing lalunas Amin. sada emang baru gak hutang gitu hutang naon Bang Emok aya kene Bang Emok di dia iya amit-amit ih asukan teh geus ya ibu tetangga cepiau ke nginjem ke Bang Emok jam modal warung kerupuk nalaliat ayeuna mah teu bisa dicara Bang Ustad ngaralawan ibu ulah nginjem ka Bang Emok haram haram samere nginjem henteu ka aing cenah nya hese geus kitu mah aing mangkat teh jore haram sia cenah mere nginjem henteu cenah entah kamari ge cepiau kan ditagihanna ku Bang Emok kuat kesel pangna heurekeun cai weh kuat atoh nu nagihna pajegana disuguhan kopi geus asak teh cairna seblok kana huluna ku aing kuat moyotok ulun cabutan bubukna teh kos nyabutan bulu entok aduh ya Allah alhamdulillah pokokna mah abdi ngadoakeun ka sadayana sing sarehat panjang umur loba duit sabab mun sehat hungkul teu boga duit mah anggar ripuh sok we sehat we doang duit teu gablek batu teu bisa kabeuli cilok acan buat ngawalang we kieu di alam dunia teh hirup we doang teu naon Teu manfaat. teu mah ai manfaat urang mana urang dieu lain manfaat Mang. maaf Man. teu mah man Paat. Bisa man paat Ultraman ya biar teh cenah naon teh piwarang dipanggil Ya. Pak Haji Arif Oh. sareng ieu Mang Cecep Mbak kitu aja Mang Cecep teh si Cecep eta mah nya baheula eta mah kumaha nyaho ieu budak ayeuna batu Cecep nu moal nyaho Zaman tadi di Lebuan baheula. nya ka pangersa Pak Haji Arif mohon mangga diaturanan ka payun tadi ngomong wae aja nomor rekening sabaraha salah kalau nomor rekening listrik bayaran aduh tara aya Mang Cecep alhamdulillah ya Allah tadi nanyakeun wae kan ka abdi Pak Haji Arif teh ece sajam sabaraha disangka aing jablay meureun kuat ditawar mangga pangersa Pak Haji Arif Mang Cecep tuh ja kuat garetol dipanggil ku jablay mah Ya, betul. kuat langsung ting torojo waduh yang balager orang dia mah dari yuk di amparan oge lamun awewe neng pamalinya ulah diuk dina taneuhnya komotas hujan bisi kacangna jadi aing paur diuknya dina taneuh pelentung sirungan pek cepat tengah goak mun lalaki tah pamali teu menang diuk di luhur beas si beak beasna pacokan manuk Apa dia? aduh alhamdulillah kumsalam alhamdulillah saya damang mun geuring mah moal nepi ka dieu Pak Haji abdi keur ngagorel di rumah sakait ampun ieu karunya jaipongan teu ditambah tabeuh di jaipongan mah Alhamdulillah. aduh Pak Haji ya Allah Ieu teh putra. Ieu teh putra putra Guru Kuring. oh nya Alhamdulillah. alhamdulillah eta pasian sompok atuh sompok
Sompok teh naon? Pak Haji eta nu kita mariekeun huluan kieu babendul bere babendul padahal mah mawa babendul sorangan Pak Haji teh ngon kabel rambut ese teu kasada Pak Haji tong sedih Pak Haji di dieu mah kudu bahagia nya urang teh bungah-bungah di tempat ngaji atuh heula mohon Pak Haji bade salam heula mangga mohon teh sadayana teh hoyong terang ka Pak Haji teh pan siga salaki pamajikan direnengkeun kieu mah Aliando Aliando ya ali kubur puas wah dedemit nya ada cepia mah amprok jeung jurik ya jurik dan nu kalap sawan jurik teh istighfar astagfirullah aja cepia cenah sarua kamari ge amprok jeung pocong ngomongkeun di udah ge pocong mah teu bisa lumpat timbang acel-acelan doang tewakna di taranjangan pocong nyumput di tanggal jauh Pasya ku aing tah ieu na dicokot gantian aku sepanduk pocong make sepanduk di tukang layaran dan coblos nomor 1 cek teh coplong nyalon pocongna ruas Paji mangga salam heula mun ka sadayana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daramang. alhamdulillah Ieu teh tadi ece Mohon melang abdi teh. melang kumaha Anu kahiji di dieu acarana muludan. Aya Kiai Haji Ujang Surahman pun adi eta teh. alhamdulillah Itu aya deui Kiai Haji Atfi sami alumni ti ditu. mohon Ieu masyarakat ibu-ibu araya di darieu. alhamdulillah Tos dilempeng-lempengkeun manahna. nya Nah hacepiah naik kadeni tip ece ieu ulah dibalikeun deui geus dilempeng-lempeng ece menang capek-capek kiai ngelempeng-lempeng jamaah ka surga datang cepiah ka neraka deui balik deui paburisat deui wae ngaco mamala kene asal seuri we heukeun bae da anu jelema teu bisa seuri mah aya 2 hiji nu loba hutang loba pikiran teu bisa seuri ngajadog we 2 jelema gering da eueuh di rumah sakit teu ceuleukeut kana keur diimpus seseurian nya ngajinya sok mentak ka tempat di dieu mana nu bawa 2 ewa loba hutang loba pikiran mending balik can buah nyeri huntu kada seuri mah ku biwir lain ku huntu atuh sok kurang bunga we poe mah bunga orang bahagia kita lebih baik kita ketawa daripada ke Bandung jauh kudu pakai ongkos mending ketawa bener sok senang sok mak tong pusing mak saruri mak seuri mak sok mak seuri gitu mak tong lieur keur mah pusing di imah mikiran incun keur naon bae aya di dieu ngahulang jiga lalajo tinju sok bahagia bunga ibadah bunga nya Kang Haji nya nuhun Haji bilih manawi bade menyampaikan susu 1 sok mangga dilihat terang hoyong naros ka cepiah oh mangga aduh jalan ditaros nu kasep muludan pangaosan mohon ari cepiah diulemna kumaha bade naon ka dieu teu nyaho ari ge hulang muludan geuningan ari uing ti naon cing teh kamari boro-boro ti tangga doa cepiah mah kamari we tatangga cepiah gering anakna panas hayang dijampe ku cepiah dijampe sore isukna pae beda ti batur bedaan sok Kang Haji mangga jadi bingung atuh da cepiah ieu bingung buset boro-boro Kang Haji abdi ge bingung ngomong naon ieu muludan ieu teh berapa ibu kudu sulap pengahakan salon 2 siki ya tak ibu sari bu sak amin tong pusing sak ayo ya, kami doakan di bapak-bapak di dirinya mending kene boga pamajikan cerewet Kang Haji kunaon ada 3 pokoknya mah 3 keutamaan boga pamajikan cerewet hiji kahiji pamajikan cerewet mah imah moal kaasupan jin
Ye, jin geus soak kudu cerewet mah. Pusing jin oge. Ripuh. Kuat ge gembol balik deui juar we caprak wae. Panas leuwih panas. Heeh. Dua. Nu kadua boga pamajikan cerewet mah Pak, bakal getol kana usaha. Nya. Teu kau papangahulang na sisitihang carekan. Sia ngacedog wae, moal usaha. Beas geus seep, beuteung mah teu meunang pre kudu ngalpoe. Ulah ngacedog wae atuh teh. Pondok bool. Oh, daripada panjang bool bangga mamawana sok. Mun bapak-bapak panjang bool kumaha mamawana hese. Gunting ngapai. Enggak tah, boga pamajikan cerewet mah. Ye, ngeunaeun kanu semangat kanu digawe ge teu kau ngacedog carekanan deui bangkat deui usaha. Katilu. Anu katilu boga pamajikan cerewet mah moal huisan yang ora keneh paeh ora keneh ge paeh Moal ngalaman kolot. moal ngalaman kolot carekanana ku pamajikan anak jadi eta ge pernah aya kejadian ka Haji Kumaha. eta mah meureun bakat ku kesal salaki pamajikanna cerewet lumayan lah teu nama da cerewet mah jiga urang boga radio naon teh Butut. radio alus Radio halus. radio butut mah we soraan atuh mentang ngacaprak lagi berarti radio alus pernah atuh kesel di tungtun dibawa ke temah aya sumur dialungkeun ku salakina ka sumur gandeng pan cerewet pusing aing lah terus ka jero di jero sumur acuculungkeun tinggalkeun geus sajam teh beureun teu tega salaki atunya ya Allah cenah aing teu tega pamajikan kuculungkeun ka sumur diteang deui ditimba kuat berat cenah nu datang teh nu katimba teh lain pamajikanana jurig cai siungan naon itu astagfirullahaladzim pamajikan aing mana ya aing marek pindah cenah cek jurig cai kunaon sih teu kuat dihandap aya awewe ngacaprak wae cenah jurig cai ge teu kuateun jeung nu cerewet mah aing marek pindah we ka balai desa nyieun surat pindah cenah aing teh geus ratusan tahun di dieu dibere awewe cerewet mah aing rek balik cenah jangan tempat sejen Elek sora. Allah Akbar. menawi ya budak cacarejang Carekan. di dia mah ada karuatnya ngaos ke ieu teh ngaos di dia sok sabaraha lami ibu urang dia mun ngaos sajam kuat sajam 2 jam kuat Wah. 3 3 jam kuat. kuat 3 jam 4 jam kuat teu kuat 4 jam tanya wing kuat teu tanya Oyang kolek. oh geus sabaraha urang di dieu kiai anu setep 4 jam can setep kiai depi ka saretep 4 jam luar biasa berarti orang di mah ibu-ibuna ahli ngawadul 4 jam anu kuateun kiai depi ka setep kiai Goyang koleknya. aduh alah kadang-kadang jadi kiai mah sok kadang-kadang diomongkeun wae batur Maha oh jangan ngaji serius Assalamualaikum warahmatullahi sarare jamaah TKP tali burak ieu we da kuat diudangkeun ku panitia kiai balik eueuh nu nyaho atuh kada diomongkeun kumaha rame teu cenah ustadna lah naon ustad teh ngaji wungkul cenah balatak di dieu ge jauh-jauh mah di ustad eta cenah di dieu ge loba begitu mah cenah ari rame teh ngaran rame teh ustad teh rame teh mah lain kiai topeng cenah jadi serba salah jadi kiai mah aduh ayeuna alhamdulillah di tau ge naon ece atuh nyarita Nyari. aya siri teh di paus gitu di paus di hiu kemarin so, kanji pilih pada Kucipiah Doakeun. Oh, kuat di wae. Kucipiah wah aing double amplop euy kalau dengan di mana we rezeki mah rezeki anak soleh atuh alhamdulillah nya soleha ibu hoyong salakina soleh entong lah si solehna geus kawin hoyong salaki soleh cenah solehna geus gablek budak emang ibu budak disandung si soleh wah
Ieu teh Pak Haji Arif teh alhamdulillah anjeunna gaduh niat anu hade, gaduh niat anu suci, hoyong ngabantos masyarakat, hoyong naon teh supaya raskin teh kabagian kabeh, BLT kabagian kabeh, karunya ada ti baheula anu BLT eta deui, nu kabagian teh eta deui. Ainu beunghar kabarere anu balangsak narempokeun na pager aing irahat teh dipanggil-panggil. Ari aing aya eueuh ngaranna di nagara cenah. Insyaallah ku Pak Haji bakal dirobah sistemna, bakal ditinggal di datana ulah nu maot kabere nu hirup henteu. Pan geus paeh jelema eta mah kunaon dianturan wae. Ieu datana nya moal teu dirobah mah teu diuruskeun moal anger we eta nu modal di anturan raskin nu harirup tinggal loler we. Pokona mah insyaallah bade mudah-mudahan segala paniatan Pak Haji Arif sing aya pang ijabah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah. Anjeunna nyandak niat anu sae nyandak keula ibu can angkat aing kana poho deui. Anu tadi diajarkeun geuning Nya heueuh pokona mah sagala rupa paniatan anu hade insyaallah hasilna ge endingna ge bakal hade. Amin. Niat ikhlas hoyong berjuang kanggo masyarakat. Pokona mah insyaallah Pak Haji Arif bade ngajeng di DPRD provinsi di Kota Banjar, teras Ciamis, Kuningan, Pangandaran. Pokona ibu aya aspirasina naon kantun laporkeun ka anjeunna. Ibu kredit motor cenah Pak Haji aing teh lunas-lunas Pak Haji kredit eta mah kunaon anjuk atuh. Emang nguruskeun kreditan motor. Pokona sing sehat Pak Haji sing sehat. Sagala rupi paniatan, sagala rupi naon anu digerenteskeun dina manahna kanggo berjuang ngabela masyarakat. Mudah-mudahan ku Allah sing diijabah sagala rupi Amin ya pamaksadanana eta cie nambah dewe amplopna. Aduh alhamdulillah tadi Pak Haji di ditu ku abdi tos dikocok perutna lain dikocok eta tukang ngocok. Udah alhamdulillah mudah-mudahan pun hajinya apura Pak Haji tadi lila teuing ngocokna kuat tapi kalah lecet. perut kuat jadi kulit beteng ce cenah heueuh abdi geus sadeu kuat jadi kulit bool cing teh. Aduh alhamdulillah kosok seuri Bu seuri bahagia ayeuna mah bahagia tong camberut wae keur madi imah parusing camberut teh nepi aduh baut bolotot teh disangka laju berita meureun. Asok bunga ibadah bunga ge seuri ge sedekah nya Pak Haji nya Kang Ustad betul. seuri sedekah teu boga duit urang hayang mere ku seuri we teu boga duit mah Ngan kudu aya batur. nya kudu aya batur seuri doang sorangan mah teh kudu ditalian dibelok. Mentak kamari kajadian poe Jumaah teh tah mun sok aya eta Jumaahan mah sok aya naon teh kotak amal Nya. pas datang kotak amal duh urang teu mah duit inget cenah cek cepiah cenah seuri ge ibadah teu kudu ku duit seuri we bikeun ka baturna satu merek itu mah duit urang henteu seuri we ibadah saudara sedekah seuri ge begitu heeh. Pindah deh kadenya sama masjid Kang Haji nurutan kabeh. Eueuh duitan eueuh. Ya Allah udah kuat stres atuh panitia Jumaahan kumaha aing mayar hotib cenah ieu kosong kotak seuri kabeh Kotak amal nabikeun. Seungseurikeun hotib. nyanta cek abdi teh tong pusing-pusing cek teh PDKM amprok jeung hotib sorry we deui. Cep eueuh. Sok bagian nyanyi tapi ya. Hah? Nyanyi cek ngahibur Rada seuri hade. ibadah. Ibadah apaan tuh? Ibadah. Bagian nyanyi. Heeh. Abdi mah kali ge maturan cepiah. Oh ngabaturan. Nya. Tah sebentar lagu ieu. Cie. He mere hum
सफर एक जरा इंतजार सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की. Kalau arti gitu, oh ini kalau leprok, suka teh arti, wingin nyanyi natu nyaho ayo saruanon tuh, Ada yang mere-mere gitu naon. nyaho, merecet koneng baru kaditu na. Oh iya. Atur nuhun, panginten eta penampilan Cepia. Ya. Aslina ngahibur pisan ce. Aduh. Dan kasadayana ka para kiai anu di dieu pokona para ustad, para ustazah mubaligo saya hapunten. Cepia mah da teu ngaji, ngajian aing mah kitabna ge kitab hahahehe. Babna bab hahahehe. Baliknya balik pengajian oke pasti hahe. Ya, penting mah bahagia bunga. Laras. Hampura Cepia datang ka dieu suul adab. Ibu apa suul? Tak geuning lamun rek utah suul heula. Seueul. Oh seueul eta namanya. Oh eta. Besing goreng tata krama ka orang dieu awon adab hapunten pisan Cepia mah da ka dieu oge naon teh namanya teh hoyong silaturahmi kitu. Da sugan teh ceramah sugan teh gitu geuning daek ece nya peda we DP geus asup aing nya jiga heueuh we rek ceramah teh nya maeng keur neangan DP motor pokona sadayana sing sarehat lah sing sarehat berkah rumah tanggana berkah sadayana turunan sing soleh-solehah salakina saroleh duitna sing laloba nya bukan nama sadayana sing berkah rahayu mudah-mudahan sing jalankan ahli surga. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Kang Ustad. Atur nuhun pisan mudah-mudahan orang sadayana termasuk golongan anu kaing sapaat kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal. Jadi kudu aya nilai syukur, nilai naon cenah? Syukur. Jadi lamun orang sadayana insyaallah ku ngariung aya nilai syukur ingin ngagungkeun syiar agama insyaallah bakal barokah. Tong boroning kitu ari nikmat mati nu geuleuh ge. Lamun disyukuran insyaallah bakal jadi nikmat seperti hitut naon cenah ok jelema mun teh hitut maot nya ce hitut matakan urang teh ku hitut ge alhamdulillah mudah-mudahan urang sadayana termasuk golongan anu bersyukur ka Allah sok sanajan tina barang anu geuleuh amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma sholli wa sallim mubarik wa sallim amin alhamdulillahirabbil alamin hamda yubina wa ikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu ma yang bagi li jalali wajhikal karim wa alimi sultanik Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'a min kulli dain wa sahbi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin cekap ulah cicing dina lawang panto bisi dirojo ku gantar tong lila ting pidato da abi ge geus lalapar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.